romantis Kanjeng Nabi. Bayangkeun karomantisan anak Siti Aisyah lebaran, kemudian hiburan di masjid belah dinya aya nu keur nyanyi-nyanyi orang Habsyah. Siti Aisyah dihareup kieu di jandela, Kanjeng Nabi di tukang kan kieu bae ka dieu ka pundak Siti Aisyah beulekeun nu keur nyanyi-nyanyi nyanyikeun perang. Bayangkeun di jandela Siti Aisyah ka ditu, Kanjeng Nabi di tukang. Ya Allah ya Allah. Tuh saenggeusna ditingali kumaha Aisyah? Bagus bagus bagus. Kanjeng Nabi mundur, Kanjeng Nabi ka jandela, Siti Aisyah di tukang. Dieu ka dieu. Haji pendik geus incuan ge can orang kikituan. Encan nyorangnya nama. Masya Allah. Deket ge Ieu lagi romantis. Masya Allah karim. Nu tadi Kanjeng Nabi di tukang, wari Siti Aisyah nangagaledot di tukang. Bisa dibayangkeun kurang romantisna. Iyalah nu kurang kudu dituturkeun.